Pusing ini dagang pihak modal usaha naon aku kudu ngarampung mah Bangsat kau. liril teh Maka mangka non dagang sugan dah dagang modal ge beak sing pengen duit kurang borosing yang amang orang ge lieur seorang ge saat pinjem duit aja ngomong mah Andi cenah ke aya duit na arek paminjem oh nah ya atuh cenah ka dieu udah berwarna jadi kenapa biasa aja kalau biasa nyantai gitu. ini ya dia teh pamangi Kalau kenal kan kau ulang ada duit jangan naon gitu. yang mana dagang kan kamari kadenya cair we Terus jangan naon. wah mereka baru Ya teman teh lah enak mah nya sarua. kurang kita tadi kan dia omongkeun kita ka Andi we nginyang Tahu gitunya. heeh yo coba tepungan lah meh buku soalnya kan bisa tadi aduh Ya karunya nya tuh. tadi coba nah ngobrol aja Ayo modal ya dieu lah di dieu ulang kana ieu. Awas solusina tah solusina ini mah sebetulnya kana naon. Nah gitu ya. heeh Dulu. Namun barahan senang. iya cenah teh Nah, coba atuh kan dua pasangnya. Coba atuh tulis. Eta bang. Tulis hijikeun hiji tulis hiji empat kali memang begitu gitu kan cobaan disukan cobaan heula istilah cobaan heula cobaan heula ya pasangan tadi kemari mah di si Ibang si Ibang mainnya sakit heula cobaan berarti cair angka bagian tengah siap cobaan mah suganannya ayo ya A few moments later. bos panggil ada tanah gede mah ayo gerak nah biar mah tadi masih aya sebentar nyantai dari ini ada salah ngomong udah ya serem tuh bang masak deh Waalaikumsalam. Ayah naon ya teh? Mohon pasang naon? Boleh sombong amat. Beraha entar na? Oh, ya. Oh, izin 4 kali. Mohon orang catatannya. Coba mang kira-kira Mudah-mudahan we atuh jam 3 ka deui nya. pamit heula jam tuh 3 naon Boleh nya. pamit heula tuh Nya. nya mang nya Nya. Mangga. Di bang. Angge dieun. Bagedan macam toge. Ayeuna molang gawean.